Kunaon nya ngalamun wae teh? Aya jelema nyarita meni teu geunaheun kana hate teh. Geunah jeung sorangan teu geunah jeung batur. Mang kudu sabar we nya urangna. Da geuning aya nya pepatah bahasa Sunda mang, kudu ngaragap hate batur, peribahasana teh. Jadi ketika urang ngomong, jeung saha wae lawan urang ngomong, arek jeung babaturan, arek jeung dulur, arek jeung tatangga, urang teh ngomong teh ulah asal jeplak, ulah asal biji we tina sungut ngomong gitu kan, teu dipikirkeun eta omongan teh, ngeunaheun moal keur batur. Hmm. Tah eta teh disebutna teh nyaeta kudu ngaragap hate batur teh kitu. Jadi urang ngomong teh ulah ngeunah keur diri sorangan, teu ngeunah keur batur. Tah kitu nya, Mang. Heeh. Tah mudah-mudahan lah urang sing diberi kasabaran, Amin. sing kuat nahan emosi. Tah kitu guys, papatahna teh nyaeta kudu ngaragap hate batur. Jadi lamun urang ngomong naon wae jeung saha wae, urang ngawangkong, urang ngomong, omongan teh kudu disaring, kudu dijaga ulah sampe ka naon nu urang diomongkeun teh nyeun teu geunah hate batur anu akhirna urang jadi masalah jeung babaturan atawa jeung pada jalma. Tah mudah-mudahan urang mah sing dijauhkeun tina hal-hal kitu nya Mang nya. Amin. Tah gitu. Pokona lujeng wayah kieu we guys.